Ta'allum kitab al-Ajurumiyah al-ma'na as-sufil faqir sahifa 22 babul masdar. Ari ieu eta bab netelakeun masdar. Wa huwa sareng ari masdar al ismu eta kalimat isim al mansubu anu dinasabkeun, allazi anu yaji'u anu datang ieu lazi salisan dina anu katilupna fi tasrifil fi'li dina tasrifan fi'il nahwu qaulika ari contona eta saumpama ucapan anjeun. Doroba yadribu dorban tegasna lapad doroba yadribu dorban. Doroba geus neunggel jalma, yadribu bakal atawa eukeur neunggel jalma, dorban kalawan neunggel sanyana. Wa huwa sareng ari masdar qismani eta dua bagian. Lafziyun tegasna kahiji masdar lafzi, wa ma'nawiyun sareng kadua masdar ma'nawi. Fa in wafaqa maka lamun ngakuran non labduhu lapadna masdar labdo fi'lihi kana lapad fi'ilna masdar, bahwa mangka ari masdar lafziyun eta masdar lafdi. Nahwu qaulika ari contoh eta saumpama ucapan anjeun, qatal tuhu qatlan, lapad qatal tuhu qatlan. Qatal tu geus maehan kuring hu kajalma qatlan kalawan maehan sanyana. Wa in wafaqa jeung lamun ngakuran masdar makna fi'lihi kana makna fi'ilna masdar duna lafzihi henteu kana lafadzna masdar, fahuwa maka ari masdar ma'nawiyun eta masdar ma'nawi. Nahwu jalastu qu'udan ari contoh eta saumpama lapad jalastu qu'udan. Jalastu geus diuk kuring, qu'udan kalawan diuk sanyana. Wa qumtu wuqufan jeung lapad saperti lapad qumtu wuqufan. Qumtu geus nangtung kuring, wuqufan kalawan nangtung sanyana. Babul masdar nomor kadua tina isim mansubate nyaeta masdar. Anu dimaksud dina ilmu nahwu masdar di dieu sanes segat masdar, tapi tarkibna jadi masdar. Aya segat masdar, aya tarkib masdar. Di dieu mah menjelaskan tentang tarkib masdar, strukturna jadi masdar. Kau namanya sama, namina disamikeun teh memang tarkib masdar mah kudu kaluaran tina segat masdar. Lamun dina alfiyah mah namina teu disamikeun, disebutna teh bab naon? Bab maf'ulul mutlaq. Disebutna naon? Maf'ul mutlaq. Lamun dina jurmiyah mah disebutna tarkibna jadi masdar, lamun al-qiyada sebutna bab maf'ul mutlaq.
Jadi ada persamaannya penamaan anak. Ayat segat masdar, ayat tarkib masdar. Di dieu mah ngajelaskeun naon? Tarkib masdar. Kedudukan atau struktur kalimatnya jadi masdar. Kumaha aturanana hiji al ismu wa huwal ismu mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Hiji tarkib masdar mah kaluaran tina kalimat isim. Dua macana dinasabkeun. Tilu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li anu datang katilu tina tasrifan fi'il. Berarti segat mage kudu segat masdar. Darabatu geus nenggel kuring. Dorban kalawan nenggel sanyana Zaidan kaki jahit. Sanu nenggel kuring. Nenggelna tarik pisan teu. Pisan kan nenggel pisan dorban. Tak berarti ya dorban tegibna ngajadikeun masdar. Di dieu mah statusna masdar taukid berarti sekaligus menguatkan fi'ilna. Zaidan tegibna jadi maf'ul. Tinggal lapan dorban. Aturkeun jeung definisi masdar. Naon ngaran masdar? Wa huwal ismul mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Hiji, coba tingali dorban dibaca kalimat isim sanes isim. Dua dibaca nasab teu, dibaca mansab nasab mansub. Katilu ari masdar katiluna tina tasrifan fi'il teu. Katilu doroba yadribu dorban. Berarti dorban segat masdar teu? Segat masdar. Dina hartos ari tarkib masdar mah kudu kaluaran tina segat masdar. Berarti nisbatna kumaha? Sakur-sakur tarkib masdar pasti segat masdar, ngan teu sakur-sakur segat masdar jadi tarkib masdar. Al kalamu ari ngaran kalam. Ari kalam non segatna masdar eta teh. Kallama yukallimu takliman taklimatan tiklaman kallaman kalaman teu masdar. Ngan teu jadi tarkib masdar. Gitu. Setiap emas itu kuning, tapi setiap yang kuning bukan emas. Tapi ada berkata kaya emas putih. Setiap anu kone, setiap emas naon kuning, ngante anu kuning eta emas. Tarkib emas. Setiap kue tina tarigu, ngante setiap tarigu jadi kue. Setiap manusia tina cai mani, ngan setiap cai mani jadi manusia. Nuka piceun loba, nuka piceun, nu jadina bawa nusa sendok meureun. Malamun keploknya. Tak itulah rahasia Allah utuh. Eta tarkib. Jadi kumaha nisbatna antara tarkib masdar jeung segat masdar? Sakur-sakur. Tarkib masdar kudu kaluaran. Ngan teu sakur-sakur al-mu'rabatu ari pirang-pirang isim mu'rab kismani eta dua bagian. Itu eta kita masdar. Ngan teu jadi tarkib masdar eta.
furudul wudu'i ari pirang-pirang paduna wudu tuh masdar padahal ngan teu jadi tarkib masdar. Nah masdar taukid wungkul nu bisa jadi tarkib masdar henteu. Pokokna mah sadaya masdar, sabada masdar? Tilu nya, hiji masdar taukid, dua masdar marro, tilu masdar hayat, empat masdar mim. Ngan masdar mim tara soalna teu mengandung. Jadi marro, masdar taukid, masdar marro, masdar hayat bisa jadi masdar. Menurut Alfian nama taukidan au nau'an yubinu au adat kasir tu sayrotani sayrozirosad. Taukidan hiji boleh tina masdar taukid au nau'an masdar nau, masdar mau teh masdar hayat, yubayinu au adat menunjukkan bilangan masdar naon, marroh sakali masdar naon ngaranna masdar marroh. So kaina damel masdarna cing dorobtu geus neungeul kuring dorban kalawan neungeul sanjana jeung kijai masdar naon ieu segatna masdar taukid cing dua kali ayeuna mah dorobtu zaidan dor bataini teu bisa. Nung kuring nenggel kaki jair kalawan dua kali tenggelan bisa. Atau nunggu nanti juga tenggelan Superman. Atau tenggelan numpang hebatna. Atau tenggelan anu marah. So katu dorong tu zaidan dorbata dirbata mubghidin umpamana teh kuring nyeungeul kaki jae seperti pukulan yang sedang marah. Dorbata dirbata zaidin tinggal gitu. Dina alfiyah contohna sirtu sayrotaini dua kali lempang sayrodi rosad seperti lempang najal manu ngabogaan pituduh. Dua materi tentang masdar hiji masdar kudu kaluaran tina segat masdar. Dua masdar nama rek masdar naon bae bebas. Rek masdar marroh bisa, rek masdar taukid atau masdar hayat. Katilu ari sebelum masdar teh kedua aya amilna. Amilna teh naonna ku fiilna. Di dia mah matak aya fiil sebelum eta masdar teh biasana kalimat fiil bimithlihi aw fi'lin aw wasfi nusib wa qanuhu aslan li hadainin tukhib. Sebetulnya mah ku isim fa'il lagi bisa ku isim sifatna teu kudu fiil wungkul, tapi kumaha ieu mah dasar maka mencontohkanna nutina fi'ilna wungkul. Tingali lafaz dorban ayat kalimat fi'il sebelum lafaz dorban sama lafazna ayat naon doroba berarti ieu namina amil nu nganasabkeun kana lafaz masdar. Jadi kudu aya nganasabkeun. Maka masdar atau maf'ul mutlaq kabagi dua, hiji aya masdar naon lafzi, kadua masdar naon maknawi. Lamun amilna teh satu lafaz yang sama ngaranna masdar naon? Masdar lafzi. Jadi lafazna satu lafaz yang sama. Masdarna tina lafaz dorban, pieu lagi tina lafaz naon? Doroba. Sami teu? Tan kieu namina masdar naon? Lafzi. Contoh di dieu. Naon dicontohan masdar lafzi? Kotal tuhu kotlan. Kotlan segatna masdar teu? Masdar. Ayat teu kalimat fi'il nu sami jeung lafaz kotlan? Aya lafaz naon? Kotala. Serupa lafazna atau serupa logatna wungkul? Serupa lafazna, kulantaran serupa lafazna pasti mana geus sami.
berarti begitu masdar naon ta lafzi. So katu qotlan urang tarkib qotlan tarkibna ngajadikeun masdar kulantaran masdar tingkah nasab alamat punten kaliwat wihande qotlan tarkibna ngajadikeun masdar naon lafzi amilna tina lapad qataltu kulantaran masdar tingkah nasab alamat nasabna ku patah sabab kalimatna isim mufrad segatna masdar taukid kaluaran sulasi mujarrad babka hiji qatala yaktulu qatlan ngalogatanana kalawan maehan sanyana tah kalawan teh tarkib masdar eta kalawan barangken bawa tarkib masdar maehan bawa lapad qatlan sanyana rarangken tarkib masdar eta rarangkenna sane rarangken segat masdar sanyana mah. Jadi wihandi masdar labdi mah lamun fi'ilna teh naon serupa segi naonna segi lapadna ya tentu mana ge sami fa in wafaqa labduhu lafza fi'lihi fahuwa lafdiyun jika lapadnya masdar itu sama dengan lapad fi'ilnya masdar berarti diistilahkannya dengan masdar lafzi. Bagaimana kalau lapadnya tidak sama tapi logatnya sama? Berarti kalimat muradifnya oh boleh, berarti eta masdar naon namina ma'nawi. Berarti ari masdar ma'nawi mah beda lapad tapi satu beda lapad tapi satu makna sareng masdarna. Menurut Jurmiyah mah kumaha wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafdihi fahuwa ma'nawiyun. Jika sama sekedar maknanya saja, logatnya saja, lapadna mah teu sami. Nu kitu mah masdarna masdar ma'nawi. Contoh jalastu diukuri komudan kalawan diuk sanyana aku duduk dengan duduknya serius pagi-pagi geus duduk-dudukan. Coba komudan segatna masdar teu oh ada yang kududan naf'al yaumiyah namanya terus masalah apa yaumiyah mah yakin masdar ieu teh. Coba tinggal sebelumnya ayat fi'ilna teu amilna aya amilna dengan makna yang sama atau dengan lafaz yang sama? Dengan makna yang sama di lafaz jalasa. Fa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi fa huwa manamiyun. Sama maknanya beda lafazna. Maka ieu masdar maknawi. Tarkib atuh qu'udan 1 2 3 qu'udan tarkibna jadi masdar maknawi tina lafaz jalastu kulantaran masdar maknawi tingkah nasab alamat nasabna sabab kalimatna isim mufrad segatna masdar taukid kaluaran sulasi mujarrad babka qa'ada yaqudu qu'udan ngalogatanana qu'udan diuk sanyana kalawan diuk bawa lapad qu'udan sanyana bawa rarangken segat masdar itulah qu'udan. Saur tadi ge bisa bimislihi ku masdar deui bisa amilna teh betulna mah au fi'lihi atau ku fi'il ieu kunaon contona ku fi'il au wasfi ku isim sifat ku isim sifat isim anu logatna anu-anuan berarti isim naon isim fa'il atau isim maf'ul disebutna isim sifat
Berarti menang. Sebelumnya ku isim fa'il atau isim maf'ul. Kita kasih contoh di surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati demi para malaikat yang pencabut, gorko kalawan nyabut sanyana. Gorko nyabut, nazi'at kenawan nyabut. Cing, wan nazi'ati gorko. Gorko tarkibna masdar teu? Masdar. Ayat sebelumna fiil atau isim fa'il? Ayat. Nyata apa naon? An-nazi'at. Nazi'un isim fa'il. Naza'a fahuwa nazi'un, jama' muannas salim ke nazi'atu. Jerkeun wan nazi'ati. Jadi kira-kira gorko jeung nazi'at sami logatna teh. Ngan beda lafadzna, masdar naon berarti? Masdar maknawi. Wan nasyitati nashta. Malaikat-malaikat nu beringas, tegas. Nasyitati nashta. Nashta sigata masdar teu? Masdar. Sebelumna aya kalimat sama teu? Sama lapadna atau sama mana na wungkul? Berarti masdar naon ieu? Masdar lafzi wan nasyitati nashta wasabihati sabaha. Masdar naon? Lafzi fasabiqati sabqa. Masdar lafzi eta samanya lapad-lapadna. Jadi teu kudu ku fi'il madina bae atau fi'il mudhari, boleh ku masdarna atau ku isim fa'ilna. Kalau dipakai mah gini. Jadi tentang amil masdar boleh kutilu menang fiil, menang ku masdar, menang ku isim sifatna, isim fa'il jeung isim maf'ulna. Bimithlihi aw filin aw wasfin nusib wa qanuhu aslan li hadanin tuhib. Hal indakum fihi su'al fi hadzal bab? Falyatafaddal. Aw qad fahimtum walhamdulillah. Yakfikum darsunal yaum. Akhiran nad'u ila Allah bi khitamil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.